urang ngangen kurang sadar doang urang ulah mun aya musibah nah sodmatil ula tanu dideuleu ku Gusti Allah sodmatil ula teh begitu musibah datang eta nu dideuleu ku Allah urang dibade panyakit sodmatil ulana sabar ti Allah eta saran mah masalah ngan ti Allah sadar urang da ta eta teh sodmatil ula Allah bakal naikeun derajat urang lempang ya begitu urang lempang ditajong boblok ka batu teh neuleuh meureunana cak batu emang aing irahan neuleuna jadi ngerti balik itu neuleuh sia kunaon nyarekan aing cak batu eta sodmatil ula urang ngarasul teu bagus tapi lamun urang ditajong masyaallah alhamdulillah Allah najongkeun nan jempol ieu ka batu pa ieu geus Allah naikeun pangkat ieu eta sodmatil ula muriang urang ieu bos kok anu geus rumah sakit anu geus rumah sakit makan geus ka Singapura geus bebeakan kakarek sabar kieu nah aja emang teu berobat lah geus sabar bae lah nya geus kumaha Allah bae tadi kakarek kadenya ku ba Allah deuk naon deh atuh geus beak sagala ta eta mah teu direken mah bos gitu mah teu direken ka Allah. Jadi sodmatil ula nu direkenna teh pertama kejadian. Masyaallah. Talamun urang boga ka Bogo, segak ku batur dikawin. Alhamdulillah. Bisa nyebut alhamdulillah. Iya tuh geus dang Allah. Geus dang Allah, geus kumaha pasti aing kajen ku kumaha digantian ge ku Allah. Ya, aing geus yakin biasa. Ya Allah nyaritakeun ka Kangjeng Nabi tentang negara-negara nu ahlina disiksa ku Gusti Allah. Supaya Kangjeng Nabi teh hatena tenang ngabeberah ka hate Kangjeng Nabi bahwa horeng umat baheula teh ku bangkawarah ting ka rasulna ka nabina teu percaya ke Kangjeng Nabi teh boga ukuran horeng aing macan sabaraha dibandingkeun jeung nabi-nabi nu baheula aya tenang. Nomor kedua na timbul rempan mun umat baheula teu percaya ka rasulna ka nabi na disiksa ku Gusti Allah atuh tenutup kemungkinan di zaman kaula di mana-mana umat nurut ka kaula iman ka kaula tumeureun sarua bakal disiksa inggis Kangjeng masyaallah. Mantak ku Gusti Allah dijelaskan tilkal qura tuh itu negara-negara allati marzikruha nu geus kaliwat dituturna disebutna tadi mana hiji Kangjeng Nabi umatna disiksa dua Kangjeng Nabi Lut siksa negara jeung umat ilu Kangjeng Nabi Hud kaum Ad kaum Samud kaum Lut kaum Syuaib siksa ku Gusti Allah masyaallah. Etalah negara-negara anu ku kaula disiksa umatna cek Gusti Allah nakuswalaika kukulan wagung ku kaulan wagung dicaritakeun ka anjeun ya Muhammad wa Muhammad min ambaiha tina berita-berita ahlina anu bangkawarah teu iman ka nabina masyaallah. Lamun urang kuari ka Irak baheula di Irak Selatan teh di dinya lah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkeun di dinya pula lah Kangjeng Nabi Nuh teh diutus kemudian dakwah Kangjeng Nabi Nuh teh 850 tahun tetap bae umat tebuang kawarah jasa teu percaya datang ka Kangjeng Nabi Nuh ditanyain kapal di dinya ayeuna Kangjeng Nabi Nuh nyieun kapal dakwah ka Kangjeng Nabi Nuh kade ieu mah lain sakapal-kapalna yuk nu iman ka kaula narae ka dieu cak masyarakat da sagala jeun kapal di leuweung di lembur kapal mah di laut noh
nu beki edan mah tidinya lah mulai keluar cai Kangjeng Nabi nu jeung nu iman naik di mana eta Irak Selatan terus ke Tajikistan terus ke Afghanistan terus ke Turki sababaraha negara eta Maroko terus datang ke Spanyol jadi lain lalagaan tama encan aya sejarahna banjir seperti kitu datang ka kuari encan aya eta hiji datang ka kapal Kangjeng Nabi Nuh teh mendarat da singgahna di Gunung Judi Ararat eta pan lain lalagaan lamun datang ka gunung banjir pohara jasa Pak sabaraha negara eta dicaritakeun ku kaulan wagung cek Gusti Allah bejakeun Muhammad ka umat anjeun mun bangkawarah teu percaya ka anjeun teu ngimankeun ka kaula jeung ka anjeun teu nurut moal jauh sarua ya Allah nona deui umat Kangjeng Nabi Hud kaum Ad di mana ieu Yaman deket Hadramaut didinyalah Kangjeng Nabi Hud dilahirkan didinyalah diutus didinyalah dakwah teu percaya umat dibere angin anu pohara jasa mana deui kaum Samud Kangjeng Nabi Saleh di mana lahir Kangjeng Nabi Saleh di Hijr nu mantak dina Al-Qur'an aya suratul Hijr etalah madain soleh terus ka Yordan ka dieu dakwah Kangjeng Nabi Saleh alaihissalam dibere mukjizat sapi madadei Kangjeng Nabi Lut kaumna disiksa di mana eta Yordan laut mati Sodomi ye Yordan ye Palestina di dieu tengah-tengah antara Yordan jeung Palestina Israel di dieu aya ngarana negara atau kampung Sodom di belah dieuna laut mati etalah didinya Kangjeng Nabi Lut naik ka dibantingkeun diangkat siksaanana taneuh di kaluhur langit ke dibalikeun ka hendak Masya Allah bijakeun Muhammad ka kaum anjeun homoseksual baheula umat Kangjeng Nabi Lut alaihis kaum Kangjeng Nabi Syuaib Kangjeng Nabi Syuaib melanjutkan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam setelah Kangjeng Nabi Musa pupus Kangjeng Nabi Syuaib mitoha Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di Madian kemudian Kangjeng Nabi Syuaib lahir di Madian kemudian maut di Madian nah Yordan didinya lah disiksa kaum kurang kumaha dicaritakeun ku Gusti Allah nah ialah naqussu alaika min amba'iyah ke ieu mah hanya sekilas-sekilas cek Gusti Allah dihareup bakal didongengkeun hiji-hijina nabi-nabi rasul-rasul teh sakedeung deui eta kumaha walaqad ja'atuhum rusulum bil bayinat nyata jelas yakin datang ka eta kampung ka eta negara ka eta ahli-ahli negara nu tadi dicaritakeun rusulum utusan-utusan ti Gusti Allah lain make tangan kosong kabeh ge bil bayinati dibere mukjizat ku Gusti Allah nu nyata jeung jelas leuleuh nya ngahadiran kana mukjizat tapi pamakan liu minum sama sekali teu ngimankeun bima kadzabu ku sebab kakufuran anu nyana geus ngabohongkeun tetep bae tata dina memeh datang rasul kufur sageus datang Kangjeng Rasul teh mawa mukjizat nana mempertahankeun kakufuran kufur bae siksa ku Gusti Allah masya Allah bima kadzabu min gob umat Kangjeng Nabi Nuh teh kufur ka Allah diutus Kangjeng Nabi Nuh mawa mukjizat Kangjeng Nabi Nuh teh tapi tetep bae nyana mempertahankeun kakufuran memeh datangna Kangjeng Nabi Nuh siksa Allah karim kaum Ad bangkawarah kufur ka Gusti Allah diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam
ininya Kangjeng Nabi diutus dakwah umatna tetap mempertahankan kakupuran sakumaha memeh datang Kangjeng Nabi Hud sanajan mau mujizat kupur we siksa ku Gusti Allah. Masya Allah karim kitu kene Kangjeng Nabi Soleh kaum samud teh bangkawara teu percaya ka Gusti Allah diutus ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Soleh alaihi salam diberi mujizat sakumaha kahayang masyarakatna tapi tetap bae mempertahankan kakupuran sakumaha keur memeh dihitungkan diturunkeun diutus Kangjeng Nabi Soleh alaihi salam atuh disiksa ku Gusti Allah kabeh karana itu. Nah ieu urang di zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geus sabaraha siksa Allah anu ku urang karandapan kadeuleu tsunami teh gempa teh angin teh poek teh gunung teh eta kunaon ku sebab teu percaya ka Allah atawa ka hukum-hukum Allah ngalecehkeun ka hukum Allah geus biadab manusia teh diciptakeun ku Gusti Allah tapi teu percaya ka Allah dibere hukum ku Gusti Allah tapi nyeun hukum sorangan iya siksaeun anu mantap kurang hati-hati kuari masyaallah rempan dasar baheula nu mabok dengan di Grogol doang di lapangan Banteng di Jakarta tapi kuari manu mabok di handapeun Tanggalawi hareupeun 5 urang gigireun 5 urang baheula nu zina teh di Jakarta di Bandung kota gede kuari mah di lembur-lembur baheula manu maling teh copet ayeuna di bus kota Gamadi jeung sajabana kuari mah pamalingan di 5 urang baheula mah hayang nonton film teh kapan di gedungna aya gedung film kuari mah ieu layar film di babawa ngaji layar film di babawa kiai nu mawana gede keur ngisi nonton film bae deh iya deh kumaha lakona hese kasadar baru dek jadi wali aya nu ngomong kieu malah mah kiai asana kula mah lamun ka mana teu mawa HP teu betah lantaran asana pareumun obam dabo eta kiai pohara jasa masyaallah lain pepegatan jeung makhluk lain pepegatan jeung dunia endahan naon kitu ngaran nyieun jaringan tapi nyana dek ngembangkeun agama ngembangkeun ilmu moal bisa ilmu Allah moal bisa pakai jaringan zahir ilmu Allah mah make jaringan batin ta'alluq qalbu urang ka Gusti Allah deket urang ka Gusti Allah makin kapercaya ku Gusti Allah makin deket makin kapercaya di mana urang dus kadinya ayalah dina ma'rifatullah wa rasuluh Allah geus percayaeun ka urang sebab dek dikukumahakeun ge nyana di bawah lindungan Allah lain make jaringan make organisasi gaji supaya loba wow pakai surat undang terus dihubungan dieueuh capek ngaji gos gitu emang ulah kena kieu kitu lain ulah ngan kena nyeri hate nyeun undangan 1000 nu datang 100 ge jeung tihang aya 10 berarti 90 capek maning diri urangna bersihan deketkeun ka Gusti Allah pegatkeun urusan dunia pegatkeun urusan makhluk eta mah hate hayu bae ka Gusti Allah makin mencrang herang blus indah teu meunang ngadenge tongtrong ngajung ngorenjag bae ngorejat asal gede tongtrong ngorejat kok mau jualan tongtrong ngorejat jasa terus gitu tah eta bersih hate garana masyaallah kuari matung ti mimiti kiai nanggeus kos kararia komo pamerintahanan ajun nu negor ka pamarentah eueuh di zaman Gus Dur mah dibuka lebar-lebar teh demo teh dibuka sakahayangna ayo hayang nyaho cak Gus Dur kumaha kemudian dipanggil diterima sok adu argumentasi dibuka lebar-lebar teh di zaman Gus Dur ulah aya sekat antara pemerintah jeung rakyat sebab lamun pemerintah teh dek urusan rakyat lamun aya hijab aya sekat dek kumaha ngurusanana dibuka lebar-lebar demo diunggal negara diunggal kampung ayo
ngan demo ulah sademo-demo siapkan argumentasi madap tanya argumentasi ya dijawab ku Gusdur makana kieu makana kieu kumaha maneh anu teu cair kabeh dibuka lebar setelah Gusdur langsung SBY masih aya keneh 60% demo masih aya keneh diganti ku presiden urang terkurus sedunia masalah emang presiden urang kenyataannya kos gitu masalah eta gecak nu lintuh ngomong gitu ge kumaha tak ku hari tidak ada demo bahkan hampir undang-undang kembali ke zaman Soeharto namun demo bisa tembak tempat encan sampai kadinya mangan direncanakan teu meunang sekat makin jauh di zaman Gus Dur dibuka sekat rakyat jeung pemerintah tidak ada sekat hei pokoknya nanya naon beurang penting silahkan di zaman Gus Dur mah tapi kuari awas demo-demo awas informasi dan lain sebagainya emang kuari kuah gitu siap jadi geus teu wani kuari mah nyara baris nyarana bae urang nonton nyana teu bisa dek laporan lamun anak geus teu bisa laporan ka bapa deuk kumaha jadina kula masuk inget ka dongeng baheula di zaman gitu di India zaman tabiin aya seorang pemimpin India Islam harita keur carita pongarana nyana nyun lukisan bede jeung bagus lukisanana gandrung kan di India mah gandrung tanggal gandrung lukisan tangkal gandrung nu gandrungna keur mejeuna buahan didinya aya manuk enclak di buah gandrung kemudian bari macok kitu ta lukisanana woi indah jasa bagus jasa jeung gede tempelkeun di hareupeun istana raja ku abeh punggawa-punggawa mun kieu ari mah bangzab itu kerabat-kerabat kerjaan waya di istana ningali jeung supaya itu mengomentari wabeh komentarna nu mistek bagus hebat memang bener bagus kuari diundang di kalangan tokoh masyarakat geus giliran pejabat ngabaguskeun kabeh tokoh masyarakat konglomerat kabeh diundang supaya neuleuh lukisan tersebut wow anu teu ngalem kuabeh memang buabeh ngalem jeung bagus kuari di kalangan rendah si miskin salembur cokotan coba si miskin ngumaha terhadap lukisan ieu begitu nolo si miskin mah tu ngaranna ge miskin ieu jeung bodoh pan atuh teu bisa ngadilai nya ngan aya salah saurang miskin biasa cumplang campling tanya seorang iya bagus tah sia eta kumaha lukisan cek ulama ieu lukisan teu bagus kaget atuh wah sana dibunuh cenah kurang teu bagus sakeuna ieu lukisan bahkan salah panggil ku raja ke berani amat ieu ngateu baguskeun jeung nyalahkeun sedangkan ia karya seseorang anu luar biasa aya anu ngalukisna beureum di pelebah mana teu bagus dan jeung pelebah mana salahna ya raja ge sarua bingung panggil coba nyatakeun di harapan manusia kira-kira ieu lukisan bagus apa jore si miskin ieu beranian amat miskin kira-kira ieu bener apa salah lukisan salah nyatakan coba kuari di hadapan masyarakat di hadapan penggede ieu kagorengan jeung kesalahan jelaskeun cek nyana teh kieu ieu tangkal gandrung aju tangkal gandrungna keur buahan tere dipanen berarti mondoyot kemudian aya manuk mah di mana ge di mana enclak teh tilo konfirmasi heula setiap diencelakan ku manuk tangkal pare tangkal gandum jeung tatangkalonan pasti ngeloy jeung manuk mah biasana sok ngadaharan bebas biasa barang dahar sebab ngaranna ge manuk nah ieu dideuleuh ku kula tangkaina teu ngeloy nomor kadua manukna bangun isinan
Iya salah ya nggak gambar kos kita ya wah kabeh bener oge jadi sakit bener oge hiji tangkal adu di singgahan ku manuk kemudian eta tangkal ajeg bae salah atuh nu geus kitu mah nomor kaduana gimana manuk barang dahar kadinya ulah isinan ieu mah gambar manukna teh isinan lantaran anu dilukis teh tukangna jadi berarti keur maco ka ditu tanda bahwa ieu manuk teh isinan ieu salah raja tanya deui leuwih jerona deui kumaha ieu maksudna ieu teh kapan gambaran antara rakyat jeung pamarentah hartina pamarentah teh ieu tangkal gandrung anu siap dipondoyotan ku masyarakat kemudian hartina gambaran manuk eta adalah rakyat di mana bae rakyat mah deuk encrakna jeung iraha bae geus di mana-mana ieu teu ngarasa beban tangkal gandrung dieunteupan ku manuk teu ngarasa beban berarti eta teh tangkal anu bangkawarah blon eta tangkal burum raja begitu ditangkap kula mah tangkal caknya lain raja ieu mah tangkal nu blon belah ditu nama ya raja bisa fakir teh bisa miskin ieu teh manuk gambaran rakyat anu deuk singgah menta diurus ku tangkal gandrung sebab di tangkal gandrung aya potensi geus di mana tangkal gandrung dienteupan ku manuk kemudian tangkal gandrung na ajeg bae berarti tangkal gandrung teh henteu tawadu tangkal gandrung hebat mah di mana dienteupan ku manuk pasti kudu ngeloy berarti tangkal gandrung teh gandrung tawadu geus didinya dipersilakeun manukna dengan bebas jatuhanana gitulah gambaran antara pemerintah jeung rakyat cukup gambaran gandrung jeung manuk ge nah ieu baheula bae tangkal gandrung geus dilukis baheula eta dieunteupan ku manuk tangkal gandrung ajeg bae ku komo kuari kumaha meureun teh ngagambarna kuarinya urang antara tangkal gandrung jeung manuk asana meureun digambar deui hiji deui di handap di hiji deui di dua tilu opat lah di handap aja lemah opat nu hiji mawa kokoprak geus aya manuk kokoprakan nu hiji mawa tambang geus aya manuk geus tambangan bae nu hiji deui mawa rante nu hiji deui mawa peso meureun gambaranna kitu ku ari mah tah deuk nyalametkeun gandrung di handapna tuh baheula mah eueuh di handapna sakadar teu ngeloy doang geus jadi kecaman masyarakat begitu dipanggil si miskin teh deuk disiksa aya anu ngabela ulah disiksa sebab ieu deuleuh heula kehirupan sapopoena barang diteliti horenganan kanyahoan ieu waliun min auliaillah kulantaran kanyahoan wali akhirna raja sieun menta hampura maka ieu lukisan diganti ku warima setelah raja nak menta hampura dididik ku eta wali kuari eta dibelem lukisan nyieun deui ku lukisan anyar masyaallah tangkal gandrung dienteupan ku manuk nu enteup di dieu lain hiji anu endeup enteup ge aya deui nu endeup enteup di dieu loba jasa manuk tangkal gandrung nang ngeloy bari jeung loba na eta tanda bahwa siaplah pemerintah endeup mere dahar ka rakyat beurusan rakyat bari aya dina katawaduan urang mah lamun leulukisan teh salukis-lukis da bae urang lembur mah teu nyaho maknana lamun lukisan aya nu hargana 1 miliar lamun lukisan nu hargana teh 10 miliar lamun lukisan aya nu hargana teh 100 miliar urang mah paling ge jebi nanaonan sebab naon tuh urang mah teu jaho lukisan naon maknana naon lamun abstrak kumaha mana abstrak mah geus teu paham urang lamun nya ningali lukisan-lukisan sufi ti Turki ti Baghdad maka harti ku kabehan ge lukisan jelemana, lukisan alamna, lukisan luhurna, lukisan sagedegeunana, lukisan teu kaharti tapi ku jelema anu nyupi maka harti. Oh, ieu lukisan keur ekstasi poho ka alam dunia, hanya mengingat ke Allah Subhanahu wa taala. Jabarkeun ielah sosok manusia kieu, ielah dihandapna, ielah luhurna dan lain sebagainya. Ta eta kaabstrakanana eta lah nu mahal. Nu mantak di Baghdad deh aya lukisan anu geus ratusan tahun dijual 100 miliar lukisan
lain lalagaan lukisan mana mengalukis dia iya naon lukisan iya kareta jeung kareta tabrakan Masya Allah guys jeung deui balikeun deui ieu lukisan naon ieu ieu mah jelema heeh pan ieu beteungna gede ieu beteungna gede nu ngagedean beteung sa tah ieu ieu oh berarti ieu mah jinah tang bisa urang beteung gede dilukis gendut burung gau bapak urang lukisan teh kos sekarang itu Pak Masya Allah nah iyalah kubang kawarahna umat-umat nu baheura mempertahankan kakufuran sanajan Allah ngutus nabi ngutus rasul mawa mukjizat kadeuleu kunyana mukjizatna tapi teu percaya atuh di zaman Kangjeng Nabi urang ge urang onam ku ari teu ningali teu hadiran mukjizat Kangjeng kapan Abu Jahal mah ningali hadiran mukjizat Kangjeng Nabi nyahoeun lamun dicurug Kangjeng Nabi keluar cai nyahoeun lamun ketika Kangjeng Nabi keluar jelema harareas nyahoeun lamun bulan di hareupeun ku Abu Jahal turun ka handap beulah nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu keluar deui maca syahadat langsung indit deui nyahoeun lamun onta ngobrol jeung Kangjeng Nabi nyahoeun lamun eta tunggul korma teh ngahing-hing ceurik menta suaka ka Kangjeng Nabi eta mukjizat Kangjeng Nabi luar biasa kanyahoan ku kabehan kehadiran ku kabehan tapi ku bakawara mah bakawara bae urang mah ku ari sakadar dongeng ti kiai di berjanji aya dongeng nu matak dieuwekeun teh berjanji teh ku Muhammadiyah bid'ah dolalah teh kajian di bidah-bidah ge urang nyaho ti berjanji al jannatu wa na'imu hasadul liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaihi abdadi walimla bismillatil aliyah mustadran fi barakati ala ma ana lahu aula terus dibaca ku urang walam macam min hamli terus dari orang kan ngeunaheun geus aya Syekh Jafar anu nyieun dibid'ahkeun ku Muhammadiyah jeung teuing sabab naon urang nyahona ti berjanji dibaca ku urang berkahna luar biasa baca ku urang muludan berkah mah ulah wakaheula berkat nu jelas mah sia mah kadinya bae heran tuh berjanji teh lain hayu kurang diasupkeun ka jero hate tungtungna memanggul berkat tapi eta ka berjanjina teu hormat sia teh meunang cau gede ti berjanji sia eta meunang anu ti berjanji tapi ka berjanjina teu ngahormat bloon amat baca kurang Masya Allah padahal lamun maca wa kim bihi min nasabin taharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah orang zainul khairan ku hadiran fi maulidan wa eta kan ngeunaheun urang oh sejarah Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi tak dibaca walamma tamma min hamlihi syahran ala masyhad al mukhtalifatil marwiyah tufiya bil madinatu syanifatul munawwarah Abu Abdullah wa kana qadidan jangan coba mah talar kos kitu teh tileleutik bisana sombong amat emang sekali-kali yang sombong ya naon sebabna atuh kula tileleutik di dieu maca shalawat jeung almarhum Abah teu kudu nara teu pernah kula mah bener henteu pernah nalar eta ngan anggal malam Jumat ngadengekeun malam Jumat kula malam Jumat terus-terusan shalawat maca berjanji atuh talar sorangan okos urang ngadengekeun khutbah teh eta di atuh talar khutbah Jumat atuh dipake mah henteu ngan talar tuh teu talar mantap teu pernah nalar ngahajakeun kula mah bener teu pernah ngahajakeun nalar gitu tapi ka talar batur nu salah nyaho kula mah kula mah nu salah boleh salahkeun kula segala marhaba segala teu pernah nalar ngahajakeun ngan kulantaran tileleutik baca shalawat yang berjanji jadi inget bae terus Masya Allah karim geus barang kabelah dina oh indah amat ya berjanji Masya Allah dibidahkeun Muhammadiyah ku persieun teuing urang nyaho berjanji nyaho naon kitu ngaranna kaayaan Kangjeng Nabi sejarah Kangjeng Nabi ti berjanji nyaho kitu naon mukjizat Kangjeng Nabi teh ti berjanji atuh geus nikmat jasa ya Allah urang maca mukjizat bae balik mangih mukjizat deui teh teh lain mukjizat sakitu maca doang orang dijemput dianterkeun haju urang dibere berkat eta makna mukjizat pohara ka urang eta kok Haji Pudali mah beli mobil eta mukjizat eta pohara jasa masyaallah karim pohara mantak sing ada eta mah kudu disuhun teh mah gua berjanji kudu disuhun mun Haji Pudali nyuhun berjanji bud kunaon eta disuhun
iya Masya Allah mukjizat kabeli mobil ya. Aduh Masya Allah kudu mah diminyak bisikan mukjizat eta dzalika yatba'allahu ala qulubil kafirin sakumaha nu baheula teu iman ka para nabi ka para rasul padahal mah dibere mukjizat neuleuh jeung hadir tapi tetep bangka wala kunaon eta diceplok ku Gusti Allah hatena diceplok dilak dicap ku bangkawaran sakumaha umat nu baheula hatena dicap diceplok teu daek iman yatba'ullahu ala qulubil kafirin Allah ge nyecap Allah nyepok ka hate-hatena nu kalalapir salirana kuari di Amerika lain teu nyahoeun kana dongeng-dongeng Kangjeng Nabi di Inggris lain teh nyahoan informasi geus akurat jasa kuari mah informasi geus lain di surat kabar lain di majalah bae geus di segala rupa geus aya satelit ditampung kuari mah di satelit di awang-awang kuari urang tinggal mukaan bae dek nyaritakeun sejarah ti mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ka sejarah Kangjeng Nabi urang wali-wali nu baheula araraya berikut kitab-kitabna urang kuari mun hayang kitabnya hayang kitab hayang kitab Zabur tinggal diklik bae urang hayang kitab Injil tinggal diklik berbagai bahasa lamun baheula Kangjeng Nabi Nuh bahasana bahasa di Irak Babilonia Suryani eta teh aya kuari mah tinggal dipencet keluar susu salah mencet hayang nyaho Irak nu keluar eta bumbu kuari badek naon ti mimitin eta baheula nama Kangjeng Nabi Nuh teh bahasana Suryani di Babilonia kemudian kabelah dia aya nu nyararaba umat-umat Kangjeng Nabi Nuh teh ka dieu ka Israel ka dieu ka Yordan kebelah dituna terus ka Tajikistan terus ka Maroko campur jeung jelema-jelema urang dinya berbeda bahasana bahasa Suryanina leungit kos urang bae kuari urang di dieu bahasana Sundanya mbak ka Jakarta urang berubah bahasa jadi bahasa Betawi kemana aja lu lagi ngapain aja ane-ente Jakarta kan gua itu ayo jeung Jakarta teh sok sararombong membalik di Jakarta hasi sombong orang Sulawesi balik ke Jakarta aju ka ditu ka imahna ka lemburna aju sok sombong ya antara mana aya waduh sombong biasa kan dikurangan-kurangan orang Jakarta mah lamun sudah jadi udah gitu kan dikurangan-kurangan coba ge orang Jakarta mah gitu kulantaran sombong jasa ieu orang Sulawesi balik di Jakarta sombong jasa urang ditu ge hayang nurutan urang Jakarta ngomongnya dikurangan sarua aru atang ari akata udah ompong siapa orang Sulawesi nurutan ya lah ya Allah ya Rabbi nah iya kadzalika Allahu ala qulubil kafirin diurang ulah nyaritakeun di Eropa ulah nyaritakeun di Amerika ulah nyaritakeun di Australia Asia kuari di Asia ada Asia Tenggara ka dieu ka urang sipikna ieu ambalaya kafir jalain teh nyaho nyana informasi kafir di urang teh palalinter janyaho di Indonesia mah ulang mulut samulud-muludan komo di Jakarta mah nu mantak Ahok marah ge ulah nyaritakeun Muhammad cakna marahnya na muludan rajaban orang mah dimarahan dia terus wae sebab eta mah dipake ka cinta ku urang dibidah-bidah terus wae diharam-haram kajeun kunaon eta meluapkan rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin dibidahkeun makin gede-gede begitu aya Muhammad dia ngabidahkeun di dinya aya jawara tukang ngaduk kotok mabok dinyana aya ngaduk kotok aya judi aya begitu ngadenge dibidahkeun saha nu ngabidahkeunana tandingna aing budak muludan kotok aing peucit ku sia hebat jawara kan beres yana mujid kotok wah muludan amprekan lantaran jawara nu ngayakeun wamena luar biasa beres muludan beli kotok deui enggak saya mah muludan doang cek ngana ngaduk kotok deh kotrek Itulah gusi itu jawara di orang. Nu sakitu ge geus alhamdulillah.
teu meunang kasuat-suat di urang. Nah aya kunaon ieu? Kristen nu aya di urang teu iman ka Kangjeng Nabi, Yahudi nu aya di urang teu iman, Buddha, Konghucu dan lain sebagai kafir-kafir teu iman. Oh, yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Diceplok ku Gusti Allah. Seakan-akan geus teu robah. Lamun urang nyeun kwetansi, kemudian make materai, ceplok, jet, geus teu robah deui. Ketika aya perubahan, sidang menang urang sebab geus aya cap. Yatba'ullahu ala qulubil minta kurang mah teu kazamanan Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi beuh ieu mahal jasa seakan-akan urang mah kuari geus aya di surga Firdaus. Padahal mah teu kazamanan para sahabat para tabi'in teu pernah ningali kana mukjizat Kangjeng Nabi, teu pernah ngahadiran mukjizat Kangjeng Nabi, hanya dongeng-dongeng ti kiai nyaritakeun mukjizat. Tapi nyulusup ka jero hate urang iman ka Kangjeng Nabi. Sanggeus iman urang terus tuturuti ka Kangjeng Nabi sabisa-bisa urang eta teh urang seakan geus aya di surga Allah. Masya Allah, demantak urang muludan keur aya di sorga sebab nyaritakeun ahli sorga. Teu pernah urang teh karambanan kabarengan urang kazamanan ka Tuan Abdul Qadir, tetapi caritaan-caritaan jeung elmuna aya urang cinta ka wali Allah lantaran Gusti Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jeung hadis-hadis Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang wali nyulusup ka jero hate urang, komo mun nyaritakeun karomah para auliya Allah, urang cinta teu kabendung ku urang. Di bidah-bidah Wahabi mah apa itu? Boh, nggak bidah-bidahnya mah kahaul-haul Tuan Syekh kahaul-haul bangsa kajen teuing. Hanya urang nu nyaho, hanya urang nu ngarasakeun kacinta urang ka wali Allah. Geus bae urang mah sakitu bae di bidah-bidah sok ke di akhirat balap sia jeung aing. Sakitu bae. Boleh hese-hese sia ngabidahkeun. Sia aing mah aing bae dek cinta ka wali aing. Titik geus sakitu. Teu cenah beusi ka neraka, aing ge beusi sia ka neraka bego. Siang ngabeusi-beusi ka aing mah lain ngabeusi-beusi deui ka sia. Leuwih ti beusi aing mah. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahad. Wa ma wajadna temanggihan kaulan wagung kana lolobana manusia minah dintina nyumponan perjanjian. Urang teh baheula di alam arwah teh ditanya ku Gusti Allah, "Hei arwah, nun Gusti. Alastu bi rabbikum?" Lain takaula pangeran jen. Qalu bala syahid. Sumuhun Gusti. Abdi teh percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi nyaksian. Hei, rek nurut teh ka kaula. Sanes nurut deui atuh Gusti ja Gusti teh nu nyiptakeun abdi. Moal maksiat. Baja abdi kudu maksiat. Nyaan mana di parentana teh bakal nurut? Beuh Gusti, buktikeun ku Gusti. Di mana abdi engke ke alam dunia kebalik deui ka Gusti deleukeun abdi mah moal maksiat saeutik-eutik acan. Hege tuh, tah eta janji urang baheula di alam arwah. Terus dikaluar-luarkeun ku ari. Tet, Ahok teu iman. Si siang-siang melingseng teh. Cinglu teu iman. Insyaallah stegwan teu iman. Loba jasa. Si enci teh ariwat. Eta kabeh kata ariwat. Nah ieu lah. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahad. Teu manggihan kaulan wagung kana lolobana manusia nyumponan perjanjian. Yauma akhdil mizaq dina poean jarang jibaheula dengan ucapan qalu bala syahidna. Abdi teh nyaksian percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi teh bade ngalaksanakeun sakumaha tugas-tugas ti pangeran. Mangga Gusti, tapi geuning buktina mah henteu. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdi. Urang mah kuari alhamdulillahirabbil alam di alam arwah baheula urang janji qalu bala syahidna urang kuari alhamdulillah akur
cek Allah Islam inna dina indallahil Islam. Salat alhamdulillah sanajan subuh jam 7 Allah mahdini tetap kodoan malaikat ge wah si mah kodo deui ka jeung kuku mah ge masalah geus lah. Tah eta tidak puasa alhamdulillah puasa, zakat haji malah di Indonesia memunggah haji teu antrina luar biasa sadunia paling antusias haji Indonesia. Pakistan ini 2 Indonesia pohara jasa datang ke kuari duit sabaraha triliun beureun lantaran nunggu anak urang kuari ti 5 tahun 7 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun 23 tahun lain lalagaan berarti antusias jasa kan pohara geus kajian Pak Haji aing geus daftar mau masalah geus cenah teh masalah eta kan sangat antusias berarti kan nek ngabuktikeun golu bala syahidina mantap. Iya nu mantak darek ngaji ka dieu kunaon baheula janji abdi bade percaya ka Gusti tur abdi bade ngalaksanakeun aturan-aturan Gusti abdi bade ngalaksanakeun aturan Gusti teh kulantaran kudu nyaho abdi teh hayang nyaho mantak ngaji ka dieu tah ieu teh urang kuari ieu keur di sorga ieu ngan manya di sorga aya tukang uduk sagala aduh Gusti mujarab tukang uduk tukang sate sorga kos kitu amat sih. Maknana urang teh keur aya dina sorga sebab naon sesuai jeung janji urang baheula di alam wah ngan lolobana wa ma wajadna li aktsarihim min tah nu neuk ngabangun sumarekon di dinya eta teh nu jalir janji ka Allah nu geus jelas-jelas perumahan di ditu eusina Kristen kafir mayoritas eta teh anu jalir janji ka Gusti Allah. Tah Kristen nu ambalayah di urang Yahudi nu ambalayah eta nu jalir janji ka Gusti Allah teu kejeun teuing hege sakayangnyana geus tu penting salametkeun urang sing hadet niat urang tekad urang ucap urang awas ulah datang ka tergelincir tina relna salametkeun wa ma wa wajadna aktharahum lafasiqin jeung sanyanyana wajadna kaula manggihan agung aktharahum kana lolobana manusia mah oreng lafasiqin lolobana mah berarti mayoritas manusia fasik ieu cak Allah lolobana manusia teh jalir janji cak Allah lolobana manusia teh horenganan fasik cak Allah kuari mah Tangerang we sakabupaten Tangerang aya sabaraha kecamatan satu kecamatan aya sabaraha desa sadesa aya sabaraha RT berarti umatna kahitung sakabupaten teh aya sabaraha umat Islam kuari eta umat Islam teh anu belajar dina kaislaman aya sabaraha sanggeus belajar dina kaislaman anu make aya sabaraha anu sok salat konsisten aya sabaraha anu sok zakat konsisten sabaraha anu salat nage khusus sabaraha barani hitung-hitung sakabupaten hiji-hiji acan aya anu khusus hiji dua mah meureunna anu salatna alhamdulillah cirina di Cikupa masjid dibangun, di Belaraja masjid dibangun, di Sepatan masjid dibangun. Eta kan ciri berarti aya nu salat. Sanajan subuh mah subuh nu adzannya na nu qomatnya na anu berjamaahnya na make sapeker di kesulobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek masyarakat lobaan ya bas bareng di deleunya anak kene. Ya Allah, ya Rabbi borongan. Eta di mana cenah kieu moal bejakeun lah. Itu bae pokona mata Gusti Allah horeng bener ieu wa wajadna aktsarahum lafasiqin urang mah ulah kasupkeun ka ayat ieu urang nu kaluar tina ayat ieu lamun Allah ngajelaskeun lolobana jelema jalir janji urang mah ulah mun lolobana manusia adalah fasik urang mah ulah mudah-mudahan urang ditetepkeun iman Islam dikuatkan iman Islam sehingga iman Islam orang kabawa maut di akhirat orang disalamatkan ku Gusti Allah diiringkeun bareng jeung para ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalawan sebab kanjing Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam lama kutila samangsa dan bapaknya Zakaria dan bunuh apa sabauna alpan 70.000 wa kutilalan dan bunuh bisababil Husain kalawan sebab Sayyidina Husain sabamiati alfin apa 700.000 agama gola atau kaya oleh ngucap ya rau inta istutug ya gaul waral hafid lalu diriwayatkan sebagai Hafiz Abu Nuaim kuning Abu Nuaim annal fasaqata satu hune pirang-pirang kang fasik lama qatalu iku samangsa mata ini ya fasaqah Ali al-Akbar ing Ali al-Akbar wa ladal Husain tegasana kesina Husain talabu Zainabin maka nyuprina ya fasaqah ing ki Zainal Abidin alladhi huwa 'ala al-asghar kang utaya Zainal Abidin iku tetep ingat sekang cilik liaqatuluhu depan yang tengah bunuh ya fasaqahu ing Zainal Abidin fawajaduhu mariyadan maka nemulah ya fasaqahu ing Zainal Abidin ingkang gering fatarakuhu maka ninggal ya fasaqahu ing Zainal Abidin wa kana ummuhu lanana apa umur Zainal Abidin hina kutilu waktuna wahina qatalu akahu waktuna mata ini ya fasaqahu ing dulure ya Zainal Abidin 13 sanatan ikut 13 tahun sumanhum qatalu kali-kali satuhuna ya fasaqah ikut pada ngabunuh ya fasaqah hu ing akha ba'da zalika ing dalam sausana mangkono ing dalam sausana mangkono talab bimuddatin kalawan samasa wa hamalu rasah lan pada maranggung lah ya fasaqah ing sirahe akha ila Misra maing negara Mesir bi masyarih ing dalam kubur kang nggon atau kang mati syahid ya akha qariban dari parak min mujratil qal'ah saking mujratil qal'ah min Nil Misra saking Nil Misra kama raituhu kaya barang kang nyari sunhu ima maktuban ingkang tulis ala gabrih ing atase kuburan akha bi khatin green kalawan tulisan kang dingin nuluikeun caritaan tentang pembunuhan Sayyidina Husain anu terus disaksra ka putra-putraan etik ye diriwayatkan bahwa saenyana kalakuan dibunuhlah sabab terbunuhna Kangjeng Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam waktu dibunuh Kangjeng Nabi Zakaria anu milu disatukan kena dibunuh deh 70.000 manusia ahli Allah Masya Allah wakutila jeng dibunuh bisa babil Husain kusabab Sayyidina Husain sabumiati alfi 700.000 manusia anu dibunuh deh soal pembunuhan terhadap ahli Allah aneh jeng teu pernah mundur ahli Allah urusan maut geus jadi biasa nuantak di Irak mah di Irak teu aneh berjuang teh urusan eleh jeung menang lain urusan urang teu penting berjuang geus teh gimbir urang Irak masa Irak Iran Persia teh negara-negara kuno tiba agama gola indah waral Hafiz Abu Nuaim Kiai Hafiz Abu Nuaim nyarioskeun annal fasaqata saenyana jelema-jelema anu buang kawara nu para rasik begitu manehanana ngabunuh Ali al-Akbar putra daripada Sina Husain gaduh putra ngaranna Ali Akbar kuburanana di Iran Ali al-Akbar aya Ki Ali Murtadha aya Ali Akbar aya deui kitu Fadl itu makam rame di Iran rajas jelema-jelema nu para rasek neangan nadina ye ngaranna Zainal Abidin nu harita masih keneh leutik keneh maksudna mun aya dek dibunuh teangan disaksak Zainal Abidin kapanggih Zainal Abidin teh pawajaduh cuman keur dibere muriang panas ngahodhod Zainal Abidin teh kulantaran muriang pataraku diantep ditinggal ke harita umurna waktu jelema buang kawarah ngabunuh dulurna yani Alal Akbar Zainal Abidin mah umurna kakarak 13 tahun diantep anu mantak
ieu thariqah teh Kangjeng Nabi, ti Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali, ti Sayyidina Sunan Husain, ti Sayyidina Husain ka Zainal Abidin. Kadinya jalurna kadinya thariqah nu moana basa dunya kitu bae. Malaikat Jibril Gusti Allah, malaikat Jibril Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali, lamun anu kitu ka Sayyidina Abu Bakar aya, Sayyidina Ali mayoritas, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Imam Zainul Abidin. Eta Imam Zainul eta tah masyaallah nu jana salapat sebab harita waktu kerduk diberunu dibeakeun kabeh zuriat Kangjeng dibeakeun manehanana muriang berarti muriang teh aya manfaat. Muriang aya manfaatna ongkos duka mari ieu teh kapal saurang teh teu kaluar kapan pasporna nyana mah teu bisa. Nah begitu jana teu bisa kan marah nyana, wah kenapa saya marah sedangkan bisnis begitu teh kaparagak alhamdulillah. Berarti kan eta paspor teh keluar teh alhamdulillah. Sareng nu ojol teh nu ojol sarua bae. Aturan mah nyana kulantaran nyana mah atuh diojol baik bae tuh maneh bae tuh kursi diojol nyana mah teu berangkat. Berangkat terjadilah kecelakaan. Nyana alhamdulillah hadena ojol. Tuh kan gitu. Dimana kurang ge ulah sok bingung eta geus aya rahasia Allah. Lamun urang boga kabogoh anu geus jang hidup semati, kemudian kabogoh orang dibawa batur, deleukeun aya hikmahna ge di satukangna. Ulah sok marah. Naon hikmahna? Horenganan stres. Tah lain hikmah mamala. Aya hikmah, dokter carita doang. Aduh, sia kunaon ngajang jauing amat. Bogoh dibawa batur seelehan amat. Nah kunaon itu tadi susul nislah wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Geus teu daya teu upaya bae lompat ka dinya. Bagus teh geus saya mah kumaha Allah bae lang geus takdir Allah. Pasti aya rahasiaan di satu kangenan. Lalaki kos teu boga peler bae. Nah geus kajeun dah peler mah aya ieu. Anjeun teu ka mamana ku aing sok dicekelan we ge peler. Jadi saya ente marah, semalam aturan tilauhil mahfud na berarti nggak sih? Luhur ya budak ya luhur. Jadi ledek naon ya terus baik, sebulan 2 bulan 1 tahun bener. Ya ceng, ceng bangun aja, jangan buka pemajikan, yuk milu kak itu, kak mana? Kak imah, ada tak? Ayah naon, entah ayo baik itu. Daek aceng dari dia sagawe-gawe bae aceng. Oh, teu naon do gawe-gawe bebersih juku taman beres. Sebulan 2 bulan 3 bulan aya anak nangiceupana. Mungkin inilah rahasia Allah. Atuh Allah mah nyieun rahasia babari jasa. Ya emang kumaha gitu. Terus kadina main mata adalah panah asmara menembus. Aduh, tanya ku bapana Neng. Neng kumaha mun dikawinkeun ku abah? Kasaha? Aya abah boga pilihan. Saha abah anu embung. Oh eta embung mah maksa abah mah. Aya deui menang sabulan aya deui nu hayang ka Neng nu hayang ngalamar saha anu embung. Geus 3 embung bae. Aya Neng si ieu embung bae hayang ka saha? Masya Allah cak bapana dibawa sia ka dieu ku aing tidak bebersih dibayar ku aing horenganan. Waduh buaya makan tanaman. Tapi beureun geus rahasia Allah geus lah bapak geus ridho bae nu penting bahagia bae tuh ya rumah tangga geus masalah geus. Nggak paman, penting bahagialah di dunia iya jamal kebal jazia kadirna ku aing salatna bagus baca Qur'anna bagus lah tuh di dunia iya di abah ke jamal beak geus lah pokona mah tah kawinkeun tuh itu rahasia Allah tuh inditna dibawa ka bogoh nu itu tunggu aya rahasia di balik udang. Masya Allah karim pokona mah geus nuhun urang budak rahasia Allah asal urang sadar. Aya urang ngangen kurang sadar doang urang ulah mun aya musibah nah sodmatil ula tanu dideuleu ku Gusti Allah. Sodmatil ula teh begitu musibah datang eta nu dideuleu ku Allah.
urang diberi penyakit sodatil ulana sabar ti Allah itu syarat mah masalah ngan ti Allah sadar urang teh ta eta teh sodatil ula Allah bakal naikeun derajat urang leumpang ya begitu urang leumpang ditajong boblok ka batu teh neuleung meureunana cak batu emang aing ngirahan neuleuna jadi ngerti balik itu neuleung sia kunaon nyarekanana aing cak batu eta sodatil ula urang ngarasula teu bagus tapi lamun urang ditajong masyaallah alhamdulillah Allah najongkeun nan jempol ya ka batu poe ieu geus Allah naikeun pangkat ieu eta sodatil ula muriang urang bos ka anu geus rumah sakit anu geus rumah sakit makan geus ka Singapura geus bebeakan kakarak sabar kieu nah aja emang teu berobat lah geus sabar bae lah nya geus kumaha Allah bae pan dia kakara kadenya ku ba Allah dek naon deh teh geus beak sagala ta eta mah teu direken sama Bos gitu mah teu direken ka Allah jadi sunnatul ula nu direkenna teh pertama kejadian masyaallah tah lamun urang boga kabogo segak ku batur dikawin alhamdulillah bisa nyebut alhamdulillah iya tuh geus nang Allah geus nang Allah geus kumaha pasti aing kajian ku kumaha digantian ge ku Allah aing mah geus yakin biasa bener menang satahun teh aya saya can kawinnya yuk kalau murain dengan atuh sugan bae ngaranna ge manusia nyareat aing bae leumpang hayu atuh berangkatnya na milu ka lempurnya na masyaallah di dinya aya nu tas tinggalkeun ku salakina aya jahe masyaallah imah boga mobil boga perusahaan aya mantep geus lah geus masalah geus sia da ka masalah geus barang dihitung-hitung umurna 55 tahun sia dek ajeun lah sugan pendek umurnya na brak angel ka paeh deui ngan itu urusan waris batu Allah nu ngatur ngan dibalik eta masih aya hikmah je pokoknya Allah mah gitu bae nah ieu Imam Zainul Abidin muriang teu dibunuh ku wali-wali Allah nurus ka Imam Zainul Abidin sadunya kabeh diburiangkeun ku Allah selamat masyaallah karib tuh urang ge lamun urang merenung ka muriang urang urang muriang dibere leuleus di mah bae ku ari matus di mah diajak ku babaturan ka diembung ka ditumbung lantaran boga penyakit leuleus sesek urang gairah secara zahir mah karunya secara batin mah nu biasanya na adur-aduran maksiat jadi henteu nu biasa nyana aduran obrot jadi henteu nu biasa teu ibadah ku ari mah jadi imah bae ibadah nu biasa na tilok maca Quran ku ari mah di imah gawe maca Quran bae bahkan tasbihna ge lain hiji aya 10 di dinya dipake mah tilok tuh kan aya rahasia urang teu paham rahasia Allah endeup ngabalikeun Allah ka dirina aya nu ku gagah aya nu ku ilmu aya anu ku dunia aya anu ku muriang eta mah urusan Allah urusan Allah mantap urang teh kembalilah ke Allah ditingali hikmah-hikmahna masyaallah cuman orang bodoh hanya wali-wali Allah nu nyaho wali Allah mah nyaho ieu muriang kitu maksudna ieu sugih ieu maksudna ieu teh boga jabatan ieu maksudna artina maksud teh aya anu cilaka aya anu bahagia geus jahoan wali mah nyaho diberenya oh ieu ku sabab jabatan bakalna cilaka oh ieu ku sabab sugih bakalna salamet oh ieu ku sabab susah bakal salamet nyaho tah aya nu sugih nyalametkeun anu sugih nyelakakeun susah nyalametkeun susah dibere terbuka ku Gusti Allah wali Allah mah plak ngan teu meunang nyana ngomong secara tasrih paling kinayah sebab lain nabi nah leutik keneh ngan alladzi huwa 'alal asghar maksudna nek dibunuh tapi kulantaran muriang henteu maka harita umurna 13 tahun summa innahum qadalu dulurna Ali al-Akbar dibunuh nah sanggeusna dibunuh sirahna dipotongkeun sirah ceger biadab da urang luar negeri ulah aya cak jalan turunan Kangjeng Rasul supaya putus
disikat habis eta sirahna dibawa ka Mesir hibasyadihi ghariban min majratil gal'ah di kuburan para jelema nu maut syahid min nil Misra aya dinya deket min majratil qal'ah tina bengawan Nil Mesir sakumaha nu ku kaula cek musannif ningali tulisanana ala gobri bi khatin qadim tulisan anu baheula aya di Mesir bengawan Nil kemudian kabelah kitu non kana kidul tadinya aya itu kuburan Masad ada tempat-tempat jelema nu maut syahid di dinya dikubur. Oh, urang lamun ningali pakuburan di Mesir ahli-ahli Allah pohara. Di Mesir bagus pohara, ngan ka pohara ada tuh pohara di kotorna di pohara jasa sampah di mana-mana. Eta urang ziarah ke kuburan Imam Syafi'i, belah dieuna teh jajaleunna Imam Waqi'. Ziarah cukup di jalan bae. Lantaran kotorna pohara. Ahli Allah ahli Allah loba jasa di Mesir tapi kuari teu terurus bentukna mungkin keur bentuk demo eta di Al-Azhar ambalaya sampah-sampah meureun ku sebab ieu teu satuju jeung pemimpinna keur diantep atuh dibersihan mah gampang di Mesir mah sadaekna ditut lapangan dibeulum dan lain bentuk demo ti masyarakat diantep bangawan Nil ge geus teu terurus terus bangawan-gawangan nu lainna kanon kitu ngaranna solokan-solokan anu ti bawangan Nil sampah hideung caina kos kitulah ala kadar cerita Mesir jeung ieu sirahna dikubur kitu di Masyad eta